Saya mau diuk di dia mah galah jeung setan galah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia. Di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing mah jeung pepilon kana kalakuan aing cicing maneh mah. Ya Gusnya. Sia teh Gus emang aing Agus. Apa salira Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun. Aing mah Gus tah. Oh, genah sakitu. Pan rawasan kitu mah. Heeh. Menitara latih anjing abon. Oh, meuni kumaha nya? Meuni teu ngabejaan. Waduh. Meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu. Apaan sidik urang teh ka maneh teh nyaeta ngepen, tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung dunungan ka dieu teh meuni kitu. Anjing man teh. Bade naon ieu teh? Diuk teh darepeun Gusti. Gede Gusti di dieu teh. Alhamdulillah gini Gusti di dieu teh gini aya Gusti. Upami teh aya Gusti panginten abdi teh beungeun wakil. Sia teh ngomong teh make we hayo. Oh, kararagok teh ya. Heuh, da ieu teh baheula ge make we. Aya naon ieu teh Gusti? Pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu. Oh, kitu. Iya. Nih kasar anjing dah. Heeh, sarua kasal. Ulah kasar anjing. Oh, hilap anjing kasar. Hilap Gusti teh kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman. Di mana? Di Rancasari. Dah. Si eta mah preman naon atuh. Aya nu sieuneun ka maneh. Bara-bara nu sieun abdi mah sieun ka batur. Beak digebugan wae si eta mah teh. Jadi teh pada ka mana Gusti? Ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amanat raja. Bade ka mana? Nyaeta urang terek init ka negara Amarta. Negara Amarta. Nya, bade naon? Negara Amarta geus ngahina ka negara urang Raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang. Kitu. Duh, dikagok si anjing. Ngahina kumaha? Apaan Amarta teh hajat? Ngawinkeun saha? Lain ngawinkeun. Amarta teh pokona hajat teh ngataun teh sok diayakeun hajat samrat. Nyata persembahan ka Dewa Surya. Duh, eta. Lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang, lintang ti raja urang anu teh dionang. Kitu. Urang ajar atuh upami kitu. Kumaha urang serang maina nyeta eudeuh. Jadi kabawakeun aing. Menular kaden gitu mah. Manolar Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan menular. Cicing. Cicing. Nada teh lompatan tadi ge cicing. Bang sudah ini jempe. Kedi mah atuh. Oh jempe mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema na nurut. Lamun cek dunungan jempe jap abdi mah suruh teh. Kana ngomong deui abdi. Tara si eta mah bager ayeuna mah. Lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngacomang. Sagala diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jap suruh teh kalau dikatut. Habis saksina ge. Kana ngomong deui abdi mah. Tara si eta mah tuh. Mun si itu ditita jempe teh hayo we sagala diomongkeun. Abdi mah moal cabut. Sia nu ganeng. Udah pindah teuing sia. Teuing. Meni serba salah aing Kongko aing tadi carek jemput tapi dicarekan wae. Da sia ganeng wae. Ganeng kene Gusti tarik. Ngalawan. Abdi mana launan. Ai. Nepi kana malang kitu sia kadunungan teh. Dikapret sia ku aing. Nya ditakis. Aduh. Ngalawan ka aing. Sana ngalawan ada kepret nyeri. Yang ditakis. Balik-balikeun sia ngomong teh.
Da teu dibalikeun mah tutung. Anjing. Boleh omong sih eta mah. Kadieu botak hayang ditonyong ku aing Sia banget 3 alpukat kitu sia goblok. nyebut alpukat ka aing jadi ka aing mah teh kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang terek perang jeung Nagara Amarta bade perang uluh Siapkeun tenaga. anjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang Nagara Amarta jararaga unggul Nya, bikeun ka aing. Dah kas nu heueuh we. Waduh goblok ya waduh sia dugule budak dugul kudu diteke Kasaha sih nyebut dugul teh? yang anu dugul Oh, juga teh ka aing. baru kana jabring di manehna gak geuleuh si anjing tuh Keur ciga kersen teh. Nah, yang mana? lain ya mam naon sia ngekeun lamun dina inuman aing Coca-Cola mane Fanta si bir Wah, denungan abdi teh manis situ naon cing naon ciki anjing Masya goblok kan teh daki hoge berguna sih teh. Dalam musya teh ki mararajan goblok. Ele wayo. Ele. aduh lamun tina mobil aing Pajero anjing halus si ieu maneh Avanza anjir bae. si budeg anu bawa pantauan mah si mah ieu da budeg Angkot jadul. anu bawa pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton Wah. si itu naon cing naon pasaran aja Nada pasaran oge berguna sih goblok. Kabina-bina teh kendaraan terakhir Aisyah modal rek dapuskeun kana drum. Bener euy. Karasa ku sia-sia. tapi bener anjing aduh lamun tina bendera tina bendera anjing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu mana bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia situ naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing marukana bendera Hina sia goblok cetek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gas siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh ora sanja sieu orang nu budeg naonnya orang nu budeg apa orang cai masih bae lah Rek kadut. dunungan orang kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupeun dibawa ke bengkel diomean bukna dibeakeun anjing Sia aja ka bener-bener. gus Sama mah kalau kana fisik anjing sedih. Ngambak. Bener-bener teh sedih.
Aduh. Gede amak nama saya. Aduh anjing. Ngeri kulit beteng anjing. Gak satu gas acar anjing. Aduh. Aduh, lamun tina kanyut. Jorang sakunya kanyut henteu kanyut pete jorang. Pan aya kanyut kunang nya. Heeh. Kanyutna punuk, kanyutna tarang, lahir kanyut tuh. Teu jorang kanyut mah. Aing kanyut domba. Maneh kanyut sapi. Sia kanyut reungit. Oh nya reungit aya kanyutan. Ya ning anakan anjing. Aya anakan naon dirinya. Dunungan kanyutna syahe. Situ naon cing. Naon kanyut burut anjing. Aduh amok tuh. Ngas. Naon sih? Nyebut burut. Nah, Abi amang kade teh ka Mariuk mana cek orang Mariuk teh burut. Pan abi eraon. rek naon? Rek dibuktikan burut henteu na. Aduh. Sok. Ajarkeun heueuh. Naon Gusti? Burut. Abang kena biwir teh diwengkul letah teh diobras. Tetulangan. Kumaha aing da aing ngomong. Kamina-mina teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dia burut-burutan aing eraeun. Rek naon? Buktikan si aing burut henteu na. Naon? Sok, coba kanyut aing, udah tah. Sok. Coba kanyut aing, coba. Pasrah. Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. Benar? Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. Cik hayang nyaho bae. Bener sia burut. Sok. Cik. Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Beh tengah saeuting. Oh nu ieu. Anjing ditarik deui cenah. Ini ngajengak cenah. Nah, eta pas. Oh ieu. Nya henteu. Nya, Heeh we leutik. cek saya gede atuh si teh kain teh gede we burut aing mah teh gede si teh sok. Mina-mina teuing. Enak itu dioprek teh naon teh. Itu naon dicot naon teh. Naon teh naon teh. Naon teh atas atuh atas. Kita geus geus tapi ngajedog anjing. Udah enak. Aduh. Gusti abdi aya ngabalas Gusti. Apek. Sekali mah. Oh. Sia. Naon? Aing diberi kesempatan kununungan. Naon? Sia mah tina bobak naon teh tina naon? Tina mobil, tina komobil jorok, tina kanyut jorang sia teh. Maneh? Aing mah tina deungeunna sangu. Naon? Kumaha aing we? Naon? Tina babat. Babat. Hah? Aing. Kira goblok sing aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Iya. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. Aing. Tah, lamun sia babat mah teh nyata babatok sia kudu ditinggang wae. Tapi teuing sateh sok sateh. Gas. Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh nih. Nah, Sia naon tuh? Gas. Atos suci atos. Tah wayana kabeh siapkeun pasukan urang ini nyata ka Nagara Amarta, orang hancurkeun negara Amarta. Sae mangga Gusti. Ayo pada lumapa. Mangga. Ulah anu tinggalan kabeh siket tamsir garabinitan rasa panalipung. Sae mangga ayo. Aduh. Dah, ngaburinya ikna panon. Mun aing mah nyingkal.
sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak goblok woi Hei, nah saya bener lawas goblok saya naon eta teh dunungan belegug nyaho aing oge nah teh sia teh sopan nah hari dudungan salah rek diantep ya, nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu teh hukum teh gunana keur nu leutik wungkul nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul aya bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan bangsat duit negara dilantap juring sia ku sia ya, bener-bener teuing sia teh hebat, tong dikaprokan aing balen japati ngadukung, belegug batur teh ngadukung cenah teh tarayang teuing bodoh sia mah hah bodoh sia nu bodoh nah dengekeun belagung nah sia teh yang didukung batur tarayang ieu batur mah ayeuna hayang jadi kepala daerah hayang jadi kepala daerah neangan dudukungan maneh teh hayang jadi kepala daerah hah hayang belegug sia mah sia nu belagung nah dengekeun ku sia Jepri lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalongkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing eta ge menang ngamanian heula udah minat teuing tur diasaan saeutik woi